Balat balabar kawat burinyai, Dalem Bandung Dadang Supriyatna, nyarengan Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi DRS Suntana MSI, waktu mitenan kagiatan vaksinasi serentak, nu lumangsung di PT Sinar Runerindo, Katapang, Kabupaten Bandung, dina dinten Kemis 24 Februari 2022. Vaksinasi anu dilaksanakan ku cara serentak sa-Indonesia teh, nargetkeun 3.500 urang, kalayan jenis vaksin anu dianggo diantawisna Sinovac, AstraZeneca sareng Pfizer. Dina rohangan kagiatan eta, Dalem Bandung nu dalit digentra Kang DS teh, meredih ka sakumna pausahaan di Kabupaten Bandung, supados tiasa teras ngarojong kana percepatan lumangsungna vaksinasi, supados target vaksinasi tiasa saenggalna kahontal. Dalem Bandung oge maparin nasehat ka sakumna masyarakat, kedah disiplin dina nganggo masker, sareng ngajaga protokol kesehatan. Sakitu kapihatur, ti langit Katapang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara ngabewara.